barudak ayeuna moal ngalaman ngalasimut tos hujan. Urang mah ngalaman ngalasimut. Digoreng, dibelem keur deungeunna. Jeung eta we jeung simut deungeunna. Manawi ciptakeun sejarah ku urang sadaya tancebkeun atuh tangkal jasa teh supaya naon? Supaya jalma engke sabada urang teh mengenal yen urang teh pernah aya wa bi anna marji'a muslimin li jannanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Saestuna ari pembalikan jalma anu mukmin, jalma anu mengetahui karena hakna Allah Subhanahu wa taala maka surga anu bakal disiapkeunana. Manawi dina ta'limu ta'lim dijelaskeun al jahiluna pa mauta qabla mautihim wal alimuna walau mata pa ahya. Jalma anu bodoh anu henteu berpikir ka masa depan, teu daek nyiptakeun jasa, teu daek nancepkeun jasa, maka dihukuman al jahiluna pa mauta qabla mautihim, dihukuman geus maut sanajan masih kene hirup. Tapi wabi salajengna wal alimuna walau mata pa ahya, ari jalma anu cerdas, jalma anu alim, jalma anu bisa maca kapayun, maka eta si jalma teh bakal tuluy hirup sanajan dirina geus maut. Sanajan geus maut abadi we ngaranna. Sabab kunaon? Sabab ku jasa-jasana tadi anu ditancepkeunana. Manawi mangga urang teras nancepkeun tangkal jasa berupa kahadean. Keun bae eta kahadean rek dihargai rek teu dihargai wios. Nu penting urang mah teras ngadamel kahadean. Teras ngadamel kahadean ku kamampuhanana masing-masing. Kan nu kadua tanya wa ayu dibahu, nu katilu wa ayu jawijahu, eta kawajiban kolot kanu jadi anak teh lamun geus gede bari jeung geus aya jodona buru-buru nikahkeun ulah diantepkeun wae. Lajeng kanu tadi ibu bapak sadaya nu dimuliakeun ku Allah. Jadi nu kadua murang kalih urang teh lebet kana golongan fitnah. Kade bisi budak teh jadi fitnah. Anu katilu nu langkung bahaya yen keturunan urang teh budak-budak urang teh kade bisi jadi musuh. Sabab anak aya anu bakal jadi musuh. Ngeri komo ayeuna mah da bongan disiarkeun wae dina media. Aya anak anu dipateni ku, aya kolot anu dipateni ku anakna. Anu ngerina punten incest terjadi. Aya inung anu dikawin ku anakna. Asa kisah Dayang Sumi jeung Sang Kuryang. Asa zaman Raja Namrud kawin ka inungna. Asa zaman Fir'aun kawin ka adina. Maka lamun di zaman kiwari masih keneh aya hal-hal anu sapertos kitu, maka nyalindung urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Nyalindung ka Allah Subhanahu wa taala. Manawi punten Pak Bu ya. Lamun di lemur urang aya kamaksiatan 40 imah kaditu, 40 imah kawetan, 40 imah kakulon, 40 imah kakidul, 40 imah kakaler, sadayana kabawaan dosa. Cek urang teh mah nya atuh nu dosana batur urang nu kabawaan dosana. Lamun teh mah jinah anu jinahna batur urang nu kabawaan dosana. Jadi lain masalah jinahna dosana teh, tapi engke tina masalah ngomongkeunana. Di dia aya anu migawe salah, nu di dia ngomongkeun, nu di dia ngomongkeun, nu di ditu ngomongkeun, nu di ditu ngomongkeun. Leheung diomongkeun dina hadena, ieu tah narajang diomongkeun dina gorengna. Da ari lebah diomongkeun mah da teu kudu aneh. Naon hirup di babakan anu teu diomongkeun. Migawe hade
diomongkeun, mie gawe goreng diomongkeun, getol teuing ka sawah diomongkeun, kedul moyan wae diomongkeun, rezekina loba diomongkeun, nu teu boga diomongkeun, nu rumah tanggana layeut diomongkeun, nu rumah tanggana pasea wae oge diomongkeun. Mata urang sadaya moal lepas tinu pangomongkeun batur. Pasti da urangna oge osok ngomongkeun batur. Urang mah da resep ngomongkeun batur teh. Matak pantes urang sok diomongkeun. Sok diomongkeun ku batur. Kan bae diomongkeun mah da teu naon. Da teu raheut. Da teu bareuh. Bahkan lamun urang diomongkeun goreng ku batur, kedah nanti urang bersyukur sabab dosa urang teh ngurangan. Salami urang diomongkeun ku batur, ngan ku sabab urang teu paham, lain atoh diomongkeun batur teh, urang mah pastina bakal aman. Bapak Ibu sadaya anu dimuliakeun ku Allah, jadi nu katilu anak teh lebet kana golongan naon namanya teh musuh. Kade anak teh bisi jadi musuh. Anak geus eueuh ngahargaanana kanu jadi kolot. Kadang kolot teh geus teu dihargaan kudu jadi anak. Mana tandana anak teu ngahargaan kanu jadi kolot? Anakna kuhul eta maneutan panto dibobotkeun. Aya kolot brum. Eta teh anak kana lebet kana golongan musuh. Ngan sakeheul-keheulna urang kanu jadi anak, saamek-amekna kolot kanu jadi anak, omat mihape ulah ngaluarkeun cariosan-cariosan nu ngandung doa teu leres. Sakarasana mah geus eueuh emak. Itu cek budak teh boro-boro geus eueuh emak keur aya oge loba karasa. Karasana mah geus eueuh abah. Boro-boro geus eueuh abah, aya abah keneh ge geus lalinu hirup teh. Nya. Kade atuh komo make jeung kolot ngomongkeun kieu mah aduh tah anak. Kan kadang-kadang sok banyak cilaka budak teh. Kaluhur moal sirungan, ka anap moal akaran gitu. Padahal anu jadi indung nu jadi bapa teh tunggueuna rahayu tangkalna darajat. Sanajan urang getol jarah ka Makkah, najan urang getol ka para wali, kajen teuing urang jarah ka para ulama, nyumpingan jalma-jalma anu soleh, lamun hate indung bapa masih keneh aya kakeheul ka urang, tong bakal nyangka eta doana bakal diijabah. Sanajan ahli jarah. Oh, jarah ka anu. Tapi hate kolot masih keneh ngedenghel ka urang, maka sautami-utamina kabarokahan mah justru aya dina hate indung jeung bapa. Manawi tadi wawasoinal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu bi amaini aniskurli walidaika. Artina urang kudu syukuran ka Allah jeung syukuran ka indung bapa. Syukuran ka Allah teh kumaha? Syukuran ka Allah urang sing leres-leres ibadah, khususna ibadah mahdoh. Sangkan urang kalebet golongan abidin, sangkan urang lebet kana golongan mukhlasin. Da tipe jalmi teh cek Allah dua, hiji jelema mukhlisin, nu kadua jelema mukhlasin. Ari jelema mukhlisin wa budullaha mukhlisina lahuddin, pek hambakeun diri ka Allah bari mukhlisin. Tapi lamun geus mukhlasin dina surat 15 ayat 40 Al-Hijr, Allah ngadawuhkeun yen setan moal sanggup ngagoda ka golongan mukhlasin, yen abdi moal sanggup ngagoda hamba-hamba salira anu mukhlasin. Manawi mukhlisin kedah, mukhlasin oge kedah. Insyaallah ngadoa we urang ka Allah sing dipaparin ka istiqomahan. Maka nu kahiji urang bersyukur ka Gusti Allah
tina nikmat umrah sareng nikmat padlah. Nikmat umrah sering ku abdi diuningakeun. Mana nikmat umrah teh? Nikmat umrah teh nikmat nu ku Allah dipaparinkeun ampir sami. Cepil, aya dengena soca, aya tinggalna lamei, aya ucapna pangamung, aya angseuna udara nu unggal dinten ku urang dihirup, menghirup udara ku Allah digratiskeun tah ka urang. Ayeuna taros Bapak BPD informasina rumah sakit Ebah lamun aya anu panyawatna sesak hampir teu bisa nampi. Naon sababna? Ketersediaan oksigen sangat terbatas. Kadang anu meser oksigen mandiri teh sesah ayeuna teh antrina. Tah kitu oksigen buatan manusia majabati mahal teh langka, tapi oksigen dadamelan Allah anu ku Allah disiapkeun fasilitas kanggo urang sadaya ku urang teu pernah disyukuri. Nu tabung alit wae pangaosna 60.000 dianggo ku nu sesak sapeuting seep. Jadi hayang ngeungapan teh sapeuting kudu gaduh 60.000. Sabara puluh tahun orang menghirup oksigen ti Allah Subhanahu wa taala anu teu pernah dipunut bayaran ku mantena. Eta namina nikmat umrah ceuli jeung dengena. Untung cepil urang macan nganggo alat tadi dieu. Mun nganggo alat sabaraha da awis teh. 1.200.000 teu acan baterena nya teu nganggo batere mah teu berfungsi. Soca jeung awasna untung urang mah dibere keneh awas. Kumaha lamun teu dibere awas urang ku Allah Subhanahu wa taala? Minimal socana min atawa plus ngagaduh kaca panon sabaraha kaca panon teh. Tuh. Untung urang mah dipaparin lamai teh masih keneh sareng ucapna. Kumaha lamun ucapna ku Allah teu dipaparin urang beureung teu bisa nyarios. Da abdi tiasa cumarios payunan ibu bapak teh ieu teh ku ayana tiasa nyarios. Aya nikmat anu paling langkung utami. Nikmat naon? Nikmat kaaiban urang masih keneh ditutupan ku Gusti Allah. Naon sababna ibu bapak daek ngadangukeun abdi dina ieu waktos. Sabab ibu bapak teu terang kaaiban abdi, sabab aibna masih keneh ditutupan ku Allah. Lamun setiap orang dibukakeun aibna ku Allah panggih jeung jelema urang bakal era. Sabab meureun aib urang diungkapkeun. Untungna Allah masih keneh nutupan aib urang sadaya sehingga urang sadaya masih keneh ngagaduhan kehormatan di mana-mana papanggih jeung papada manusia. Eta kan nikmat. Kumaha mun diboretekeun aibna tah ku Allah? Yen urang teh jelema gede bohong, yen urang teh jelema cabul, yen urang teh jelema penipu, dibukakeun we aibna eta. Maka cilaka urang sadayana. Untung ditutupan ku Allah manawi anis kurli. Hartina urang bersyukur ka kami cek Allah. Syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Teu Allah mah teu nungtut seueur ka urang teh. Kaping 12 Juli bakal aya piala Eropa. Mana nu final teh? Tukang bola pasti apal. Nu final teh sakit teh. Inggris lawan Itali. Kan Inggris lawan Itali ke bakal final. 45 menit kali 2 berarti 80 menit. Bisa jelema lalajo tidak beranjak tina tempat dudukna lantaran resep ninggal sepak bola. Ibu ninggal sinetron 60 menit kuat. Komo sinetron India masih gopi eta si gopi. Sabar aja mata si gopi teh. Nancep we. Lebah di selangan eta 5 menit kacai salat, namun paguh-paguh teh. Urang paguh karena bola 80 menit kuat, karena sinetron 60 menit kuat, sholat 5 menit
anu angkat ka masjid oge nyatana urang nalika di masjid teh kawas lauk kasaatan mun geus di masjid teh hayang buru-buru ibu tangaos angkat jam 1 jam 2 ustad teh jam 2 ngaos teh geus tengtrong gelas teh eta teh tanda ibu malamun gelas geus tengtrong pasti hayang buru-buru balik urang eta teh kitu. Maka cek Allah anis kurli syukuran we atuh ka kami mah teu hayang dibayar oksigen nu disiapkeun. Lamun urang di bumi hareudang nyetelkeun AC atawa kipas angin kudu dibayar ke listrikna teh. Tapi Allah ngajadikeun angin sepoi-sepoi, mapari nikmat ka urang ku hileuwirna angin nepi ka sejuk, Allah teu menta nungtut bayaran ti urang keur mayar angin. Kitu sadisadayana fasilitas ku Allah disiapkeun. Manawi kade godaan ti Allah teh urang bisa jadi tahan tina godaan nu maha dahsyat, tapi kade Allah ngagoda ku godaan ka urang teh kunu lembut. Kacarioskeun aya monyet teh ditangtang lamun bisa pageuh tina hiji tangkal didupak ku naon bae bakal meunang hadiah. Eta monyet cicing dinakai datang angin puyuh kusabab geus persiapan angin puyuh sakitu gedena eta monyet da teu labuh tina tangkal teh cicing we pageuh. Datang deui angin naon? Angin topan. Angin topan nu ampir ngarungkadkeun eta tangkal kai eta monyetna labuh henteu ti pepereket we. Datang deui angin ieu, datang di tornado, datang deui angin puting beliung, tapi hebatnya monyet tidak bergeming, kuatnya kelan pageuh. Nah, ai hiliwir teh Bapak BPD eta mah. Angin sepoi-sepoi. Yola pe monyet teh. Poho kana pamuntanganana lesot gubrag we atuh. Ternyata monyet elehna lain ku angin topan, lain ku badai, tapi elehna teh ku angin sepoi-sepoi. Urang digoda ku itu, urang digoda ku ieu, insya Allah bertahan, tapi hati-hati aya godaan nu matak terlena na hate urang sadayana. Manawi teras bersyukur ka Gusti Allah. Anu kadua urang bersyukur ka indung Bapak tadi teh sabab indung tunggul rahayu, sabab Bapak teh tangkalna darajat doa indung teh setara sareng doa Nabi. Urang mah hayang didoakeun ku Kangjeng Nabi kan geus teu apal Kangjeng Nabi na ge taun sabaraha kapungkur wafat. Ngimpian ge teu pernah penak jeung Nabi. Tapi doa indung teh melebihi doana para nabi. Indung mah memang sok ngadoakeun ka urang ngan pertanyaanana pernah teu urang minta didoakeun kudu jadi indung. Henteu. Paling ge minta didoakeun teh bari ngaliwat mah atuh doakeun abdi teh singkat tarima digawe teh kitu. Padahal doa indung teh melebihi ijabahna doa para nabi. Jadi karamat nupang saena karamat teh nyaeta doana nu jadi indung. Pernah teu urang ngumah indung suku nu jadi indung? Lamun urang ngumah suku indung suku nu jadi indung itu kan luar biasa. Maka saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al jannatu tahta qaddama ummuka, yen surga teh aya dina telapak kaki ibu. Nah kudu diwasu tuluy diinum caina entong. Komo roromeheun mah sampean. Kudu kumaha atuh bungahkeun we cenah hatena, pe kumaha hate nu jadi indung teh sangkan kaluar ikhlas jeung ridona, sangkan daek ngadoakeun urang. Maka doana luar biasa melebihi mustajabna doana para nabi. Jadi teu kudu jauh-jauh atuh neangan doa teh kitu nya. Tos we sumping ka saha? Ka indung urang ka Bapak
Bapak urang, kumaha lamun geus maot, indungna geus maot bapana, kumaha cara minta doana? Maka tong minta doa, eta mah kedah ngadoakeun. Jalma anu teras-teras ngadoakeun indung bapana anu geus maot, mangka jalma eta moal dihalangan nalika bade ngadoa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Badawi urang mah ulah petot-petot ngadoa robik birli wali daya. Hapunten kalepatan abdi, hapunten kalepatan Ibu Rama abdi. Itu rupina robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.